Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda dina nangget ieu sim kuring bade cobi medar perkawis terjemahan materi terjemahan bagian kedua. Bagian kahijina aya dina video satu acana. Sumangga urang sami-sami bedar ngeunaan terjemahan. Dina ieu video anu baris diguar atau napi di bedar nyaeta kahiji nyaeta metode nerjemahkeun, sareng anu kadua nyaeta prak-prakan nerjemahkeun macarana nerjemahkeun tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda atau bisa balikna tina Sunda kana bahasa Indonesia. Ari nerjemahkeun teh boga aturan nyaeta kudu satia. Satia di dieu maksudna nyaeta nanti satia karena makna atau maksud atau makna tina bahasa asal karena bahasa tujuan. Jadi maksud atau makna itu kudu satia nah, bahasa asal dan bahasa tujuan. Maksud satia di teh teu ngarubah arti, teu ngarubah makna. Bahasa asal kan bahasa tujuan. Contoh kapan kamu pulang? Eta kapan kamu pulang? Eta bahasa Indonesia. Kamu pulang. Nah, orang diterjemahkan karena bahasa Sunda. Iraha manehna dan lepat manehna balik. Nah jadi pas olahnya ta manehna kamu nah eta teh satia teh. Nah kamu teh menuduhkeun maknana kamu teh manehna nya lain sanes. Kamu mah maneh, kami manehna mah nya naon? Dia mana? Iraha maneh balik. Lain iraha manehna balik. Lemeskeun iraha saderek kami dilemeskeun iraha saderek mulih saderek di dieu tiasa oge dirobe janten anjeun margi sami-sami lemes pami oge tiasa bapak ibu henteu tiasa maksud teh kecap mulih ieu kan lemes teh kanggo kabatur gitu. Kanggo saderek anjeun lajeng tiasa oge kanggo bapak ibu. Tapi dina ieu kalimah mah teu tiasa janten bapak tetapi ibu. Eta saderek atapi anjeun. Satia di dieu tah contona kecap kamu saderek anjeun eta satia. Nya teu ngarubah arti, teu ngarubah makna gitu. Ieu maneh oge sami. Pami jantan manehna nya teu satia, robah artina tina kamu jadi manehna. Jadi maksudna maksud atau nepi makna teh kudu satia teu ulah robah gitu. Makna arti tujuan makna arti bahasa asal teh nalika diterjemahkeun ulah robah artina sabar diterjemahkeun karena bahasa tujuan tetapi bahasa sejen. Salajengna nyaeta metode nerjemahkeun aya opat. Najan aya oge nu sejen kan dina ieu ide mah bade benar nyata opat metode nerjemahkeun. Anu kahiji nyaeta nerjemahkeun perkecap. Ini sakecap nerjemahkeunana.
sakecap untuk makna untuk sakalima, tapi mah perkecap. Nuka dua tak iya, nuka dua mah metodena nyata semantis, tetapi makna. Jadi imah teu perkecap, teu sakecap, tapi nu penting makna tina bahasa asal luyu jeung makna kana bahasa tujuan ajan kecap-kecapna aya anu robah. Teu naon eta disebut metode terjemahkeun anu semantis. Tilu eta metode nerjemahkeun nyadur atanapi saduran. Saduran ma ilahana dilarapkeun kana terjemahan karya sastra. Jadi dina karya sastra nalika nerjemahkeun karya sastra tina bahasa hiji basa kana bahasa sejen, dina wangun saduran latar dina sastra jeung palakuna teh bakal latar jeung palakuna ieu bakal robah, bakal luyu, bakal robah. Eta tangtuna diluyukeun jeung kekayaan di urang nya pami nerjemahkeun kana bahasa Sunda nya diluyukeun jeung kana kekayaan di Sunda, tetar Sunda. Tah sedangkeun carita tina sastra nu asal terobah mah nyata latar jeung palakuna. Jadi ari saduran mah caritana terobah, caritana carpon misalnya teh. Sastranya latar jeung palakuna robah diluyukeun jeung kondisi kekayaan di urangnya di tetar Sunda, namun nerjemahkeun kana bahasa Sunda. Opat nerjemahkeun idiom teh di Sunda mah paribasa atau babasan. Jadi ieu mah padanan kata pada aya padanan paribasa tina hiji basa kana bahasa sejen anu sarua maksudna eta paribasana teh. Contoh lamun dina bahasa Indonesia jatuh tertimpa tangga. Kan gitu. Nanti sudah jatuh tertimpa tangga eta kan paribasa bahasa Indonesia, paribasa idiom bahasa Indonesia. Namun Sundana teh katurung katutu. Jadi henteu jantan geus labuh katinggang kerajaan teu, tapi maknana sarua kan ya, penting maknana sarua. Kita nerjemahkeun idiom, nerjemahkeun padanan idiom nu sarua hartina maknana. Kuring rek balik nu tadi teh perkecap dan nerjemahkeun metode kahiji perkecap kuring abdi banyak rek bade balik wangsul henteu muli tapi wangsul muli mah lemes keur ka batur kuring abdi rek bade balik wangsul. Eta metode nerjemahkeun nu tadi kahiji nyata perkecap. Kedua tadi teh naon metode nerjemahkeun teh makna atau napi semantis. Jadi untuk perkecap ya mah nu penting maknana harti eta kalimah sabar diterjemahkeun ke bahasa sejen luyu atau sesuai terobah. Jadi teu sakecap kawas-kawas metode kahiji ieu mah nu penting maknana hartina maksudna teh luyu sesuai terobah teu ngarobah harti. Anu katilu tadi teh saduran
saduran mah nya sastra di sadur mah nu dirobahna teh nu teu robahna teh oh ya nu robah teh palaku jeung latarna teh robah nya dina saduran mah sedangkeun caritana angger narjamahkeunna palaku jeung latarna robah sedangkeun caritana angger. Opat idiom mah nyata idiom tina hiji basa sana tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda hartina sarua teu kudu perkecap teu kudu sakecap sudah jatuh tertiba tanggan teu penting makna tina eta dua idiom makna tina eta dua idiom teh sarua maknana. Narjamahkeun teh jadi nu di idiom teh paribasa atawa papasan dina bahasa Sunda mah. Salajengna naon teh ari terjemahan teh kan aya terjemahan non teh karya sastra atau saduran teh tadi biasana terus ada saduran kan biasanya sastra mah saduran sadur aya novel Multatuli sabada di Sunda sabada dirubah diterjemahkan jadi saija ke bahasa Sunda eta Sunarya nun terjemahkeunana judul aslinya teh nyelopea saija teh nyata Max Havelaar nyata salah sahiji contoh karya sastra hasil terjemahan tina bahasa Sejen karena bahasa Sunda. Contoh anu Sejen karya sastra hasil terjemahan nyata karangan Muhammad Amri anu judulna teh Pependem Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman eta teh terjemahan dina karya sastra Sejen nu judul aslinya mah King Solomon Mine. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa sastra Sunda jadi Pependem Nabi Sulaiman karya Muhammad Amri. Contoh saja aya Pinocchio pan kasohor pisan diterjemahkan karena bahasa Sunda ku ada saja di Brata dina bahasa Sundana judulna teh nyata Si Congcorang terjemahan karya sastra atau napi tadi disebat oge saduran. Salajengna orang cobi pedar berkawis nanti prak-prakan narjamahkeun tina bahasa Sejen dina ieu bahasa Indonesia karena bahasa Sunda.
contohnya aku bangga. Alah, aku bangga menjadi menjadi orang Indonesia lah, menjadi orang Indonesia. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Gimana kuring bangga. Nah ya leres kuring bangga sadua. Nah memang leres gitu ya, merenah kurang merenah gitu. Bangga di bahasa Sunda mah arti teh patoja iya jeung arti di bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Sunda mah bangga teh hese berat atau berat. Contohnya pagawean teh mani bangga euy, hese berat eta pagawean teh. Janten nalika nerjemahkeun bangga tina bahasa Indonesia kana Sunda janten reueus, kuring reueus. Bangga reueus, janten reueus, kuring reueus jadi orang Indonesia. Ulah kuring bangga jadi orang Sunda, bangga di dinya ban jadi hese berat tapi reueus. Bangga Indonesia disundakeun janten reueus. Contoh saja praktakan nerjemahkeun eta gempa. Gempa bahasa Indonesia apaan? Gempa yang terjadi. Gempa yang terjadi disundakeun gempa. Nah agar gempa gitu, gempa Indonesia jadi Sunda. Nah agar gempa tentu aneh tapi lini Sundanya lini. Tadi ada gempa, jadi tadi aya lini. Memang lini atau selangka digunakan. Contoh saja, mari kita panjatkan puji syukur. Syukur pakai ya kan? Puji syukur bahasa Indonesia. Orang coba sundakeun terjemahkan karena bahasa Sunda. Oh ya mari kita panjatkan, mari kita panjatkan puji syukur. Nah, masalahnya panjatkan. Nah agar Sundana panjatkan atau napi kita merubah. Ayo orangnya mari teh kita orang panjatkan. Ayo orang panjatkan puji syukur. Nah ya anu leuwih merenah kecap panjatkeun dina bahasa Indonesia disundakeunana janten sanggakeun janten ayo orang sanggakeun puji syukur. Teu hayu orang panjatkeun tapi Sunda nama hayu orang sanggakeun puji syukur. Salajengna buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Lamun disundakeun diterjemahkan jadi kana Sunda piceun. Naon sampah Sunda? Hanger sampah atau robah ya jadi runtah. Piceun runtah. Buat lain piceun sampah tapi piceun runtah teh sampah bahasa Indonesia. Bahasa Sunda
nya bahasa Indonesia na sampah nuhun mungkin kita kami atur mugia aya manfaatna permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.